Warta kelompok 5. Gembira kalintang abdi Tazkia Shalana Fiza tiasa balik maturan anjeun kalawan sagala rupa informasi seputar wisata di Indonesia. Ayeuna urang bade ngaruling Bandung ku cara anu berbeda, nyaeta ngagunakeun Bandros, Bandung Tour on Bus. Bus wisata ieu tengan ngabantuan urang ngajalajahan ikon-ikon bersejarah Bandung, nanging oge mikeun pengalaman anu seru sarta unik. Sapertos naon keseruanna, tim urang atas aya di lokasi kanggo langsung ngarasakeun pengalaman numpak bandros. Langsung wae urang sapa dua reporter urang, Eva sarta Fawaz. Sumangga. Hatur nuhun Tazkia, abdi Eva, ayeuna abdi aya di tempat pangeureunnan bandros di alun-alun Bandung. Di dieu seueur wisatawan anu ngantai kanggo naik bus wisata ieu. Bener kalintang Eva, bandros ieu mangrupakeun ikon wisata kota Bandung nu nawarkeun ngurulingan kota Bandung kalawan bus tingkat terbuka. Bandros atau Bandung Tour on Bus ayeuna geus jadi salah sahiji angkutan wisata nu dipikaresep ku warga jeung para wisatawan. Ieu bus wisata nyayogikeun rute-rute nu matak pikaresepeun pikeun ngajajah kaendahan kota Bandung. Bandros mibanda jadwal waktu keberangkatan terakhir nu beda-beda gumantung kana rute nu dipilih. Pikeun rute alun-alun jeung museum geologi, bus terakhir angkat jam 3 sore. Sedangkan pikeun rute Braga Tugu Maung, bus terakhir angkat nepi ka jam 9 peuting. Ku kituna, para wisatawan disarankeun supaya sumping sateuacan jadwal eta, sangkan teu katinggalan bandros sarta bisa ngarasakeun perjalanan wisata di kota Bandung kalayan nyaman. Nah, para wisatawan, ayeuna urang bakal ngamimitian jalan-jalan nganggo bandros. Bandros ieu bakal ngarulingan sababaraha tempat nurutkeun rute anu geus ditengtukeun. Kiwari, abdi bade ngajelaskeun sababaraha tempat atanapi monumen sajarah anu parantos urang lewati. Monumen kahiji nu urang tingali dina lalampahan ieu nyaeta Monumen Asia Afrika, di mana monumen ieu ngagambarkeun solidaritas antara negara-negara di dua buana sarta sumangat konversi eta. Satuluina, aya tempat wisata nyaeta Museum Konversi Asia Afrika, di mana para wisatawan tiasa ngarasakeun sejumlah foto, artefak, sareng dokumen katinggalan konversi. Saparantos ngalewatan tempat nu pinuh ku sajarah, ayeuna arurang ngalewatan Taman Maluku, di mana taman ieu asalna ti zaman kolonial Belanda jeung dikenal ku ngaran Molucus Park. Taman ieu diwangun minangka ruang hejo di wewengkon elit waktu eta. Salah sahiji ciri khas taman ieu nyaeta ayana patung Pastor Havebrak, saurang pendeta militer Belanda anu boga jasa pikeun tentara Hindia. Nepikeun ayeuna, taman ieu tetep janten tempat rekreasi jeung tempat santai pikeun warga Bandung. Dengan ukur eta, urang oge bakal ngaliwatan Gedung Sate, salah sahiji ikon kota Bandung. Gedung ieu diadekeun tahun 1820 ku pamarentah kolonial Walanda sarta dipake salaku kantor administrasi. Disebut Gedung Sate lantaran di puncak menara utamana aya ornamen nu siga sate. Ayeuna, Gedung Sate dipake salaku kantor Gubernur Jawa Barat sarta salah sahiji tempat wisata bersejarah nu dipikaresep ku wisatawan. Saterasna, urang bakal ngaliwatan Tugu Maung, monumen nu ngagambarkeun sumanget jeung kawani urang Sunda. Tugu ieu dijieun minangka simbol kakawasaan jeung kasetiaan, di mana Maung melambangkeun kekuatan jeung kareueus budaya Sunda. Ieu tugu jadi salah sahiji landmark penting di Bandung nu sering dijadikeun tempat pikeun foto-foto. Kenging terang asalnya di mana? Abdi di Kawitik Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Akang nah bisa kairut naik bandros. Ketarik ya, jantan tadi merenang tika pungkur tacan kantos naik bandros, tadi aya kesempatan nyobian sareng keluarga sadayana gitu. Naon spot akang anu favorit salami perjalanan ieu kan? Perjalanan tadi di bandros, spot anu paling favorit mah paling di area militer, soalnya di dinya seueur sejarah peninggalan Belanda gitu zaman kapungkur. Seru pisan naik bandros, urang tiasa ngarasakeun wisata edukatif ngeunaan sejarah Bandung. Bener, kalintang eta
wisata ieu cocok kangge kulawargi rencangan sareng wisatawan anu hoyong ningali Bandung ti perspektif lain. Sakitu wae teh urang balik ka studio sareng Taskia. Hatur nuhun Eva serta Fawas luhur laporanana. Seru kalintangnya numpak bandos ubeng Bandung. Kanggo anjeun anu hayang ngucakan wisata ieu ulah hilap kanggo dongkap ka daya Bandung sarta ngarasakeun sorangan pengalaman seru nguriling daya kalawan bus wisata Bandros. Abdi Taskia Shalana Fiza dugi pendak di edisi wisata salanjutna ngandi Warma Warta Kalompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.